Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng enjing kanggo pamirsa sadayana. Abdi Siti Rahmawati ti 11/7 bade ngahaturkeun warta nyaeta ramalan cuaca Jakarta poe ieu. Salasa genep Mei 2025. Sore hujan. Badan Meteorologi, Klimatologi, jeung Geofisika BMKG ngaluarkeun ramalan cuaca pikeun wewengkon DKI Jakarta pikeun periode Salasa genep Mei 2025. Sababaraha wilayah ibukota diramalkeun bakan hujan. Jakarta Selatan diprediksi mendung nepi ka beurang. Wilayah eta tuluy kakeunaan hujan sedeng dina waktu sore, serta jadi hujan hampang peutingna. Kaayaan anu sarua oge diprediksi kajadian di Jakarta Barat. Jakarta Pusat oge diramalkeun mendung nepi ka beurang. Hujan hampang anyar turun sore. Peutingna, wilayah eta diprediksi mendung tebal. Jakarta Timur jeung Jakarta Utara diramalkeun mendung jeung caang mendung nepi ka beurang. Eta wilayah oge bakal kakeunaan hujan hampang ti sore nepi ka peuting. Cuaca di Kapulauan Seribu oge diramalkeun mendung isuk-isuk tuluy mendung tebel jam 13 WIB. Hujan hampang bisa kajadian sore jeung peutingna diprediksi aya hujan bari kilat tuluy balik deui ka mendung tebel santosna. Sakitu bae anu tiasa ku abdi dugikeun, abdi pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kamu memulai aktivitas, peringatan dini BMKG besok Rabu 14 Mei 2025 menyebutkan bahwa 15 wilayah dilanda cuaca ekstrim. BMKG menyebutkan sejumlah wilayah akan dilanda cuaca ekstrim, hujan lebat, hujan petir disertai angin kencang. Dilansir tribunnews.com dari BMKG, rincian peringatan dini cuaca ekstrim di Indonesia. Wilayah yang berpotensi hujan sedang disertai petir yakni Sumatera Barat, Riau, Bengkulu, Lampung, Banten, dan Jawa Barat. Wilayah yang berpotensi hujan lebat disertai angin yakni Sumatera Utara, Sulawesi Utara, Sulawesi Selatan, Maluku, Nusa Tenggara Timur, dan Papua Selatan.